daya sejarah Desa Cipeuneuy oge ieu desa didirikeun ku sababaraha anu disebat Mah Buyut Suryalaga, Mah Buyut Beukeuh, Buyut Tunggal, Buyut Salun, Mah Banten anu dipendemna di Makam Rancakuya. Insyaallah ku sim kuring di Pedar sejarahna ieu makam kalayan rundayan ieu urutan kepala desa Cipeuneuy tingabitan tahun 1810 di antabisna hiji Bapak Iam Cipeuneuy tidak 810 dugi kada 830 Bapak Irem Cipeuneuy tidak 830 dugi kada 831 Bapak Arsayan Cipeuneuy 1850 dugi ka 1883 33 tahun lamina Bapak Kasib Cipeuneuy 1883 1802 18 tahun lamina Bapak Napsi Sampi satahun Bapak Harga Praja Cipeuneuy di 1803 dugi 1811 8 tahun lamina Bapak Mursayan Cipeuneuy 1811 dugi ka 1816 5 tahun lamina Bapak Asnari Cipeuneuy di sabut tahun 1816 dugi 1818 3 tahun lamina Bapak Ahmad Cipeuneuy 1808 dugi 18 dugi ka 1824 5 tahun lamina sareng saterasna Bapak Yuda Praja, Bapak Marta Sasmita, Bapak Adi Marta, Bapak Ratimah, Bapak Marta Dinata, Bapak Dek Marta Sasmita, Bapak Wiratma PJS Cipeuneuy, Bapak Basar, Bapak Sumarna, Bapak Suwardi, Bapak Wiratma deui sim kuring kantos ngajabat Bapak Engkos Nadi di tahun 1883 dugi ka 1884 ngajabat satahun Bapak Nur Hidayat, Bapak Andang Rukanda, Bapak Anang Suherman ayeuna diteraskeun ku Bapak Sobar. Tah sakitu runtayan kepala desa anu pernah mimpin di Desa Cipeuneuy di kabit tahun 1810. Di Desa Cipeuneuy ngagaduhan pusaka anu ayeuna dimumule dipiara ayana di momolo Masjid Jami Desa Cipeuneuy. Riwayat singkat pusaka Desa Cipeuneuy Mah Dalem leuwih seeng nitipkeun kuda danten ka Mbah Banten kawula nitipkeun kuda ka anjeun wayahna ieu kuda kudu dipiara saur Mah Banten mangga tapi teu aya cai kangge nginumna saur Mah Banten Mah Dalem leuwih seeng ni gelas congo awi teras didamel sorok teras dicecebkeun kana taneuh teu lami ngaburia ngocor cai ayeuna disebat cai Cikulur aya buktosna ayeuna cai di Cikulur lami ti lami kuda danten teh areuneuh sedengkeun teu pernah dikajalukeun dugi ka sasih Mulud tanggal 14 malam Jumaah Kaliwon eta kuda ngajuru anakna jalu teu aya bujalan sabudereunana gedogan kuda ngebrak caang lir ngangge patromak cahaya di eta kuda anu nembe lahir Mah Banten engga wawartos ka Mah Dalem leuwih seeng yen kuda parantos anakan teu kacatur lamina Mah Dalem leuwih seeng sumping gancangna carios kuda nu jalu disuhunkeun ku Mah Dalem leuwih seeng Banten ieu kuda ku kaula arek dibawa tah tukeran wae ku ieu dua pusaka keur pitulang tonggongeun rahayat Desa Cipeuneuy gancangna eta pusaka ditampi ku Mah Banten
anu dipendemna ayeuna di makam Rancak Kuya paling tongo ieu lembur. Kuda nu jalu ditumpakan kumah dalem leuwih seeng belesat eta kuda hiber numutkeun carios. Selana ragrag di Pawenang, pecutna ragrag di Cirangem, dupi eta pusaka tos gaduh nami nu dikantunkeun di Cipeuneuy nyaeta nu kahiji Mah Raden Surya Manggala, nu kadua Mah Raden Surya Dirja, disiramna kedah ku cai Cikulur sataun sakali setiap sasih mulud, nu miarana kedah turunan tilanang. Keanehan keajaiban ieu pusaka dina tahun 1802 aya kepala desa Cipeuneuy jenenganana Bapak Nap di Cisampih orang pendatang ngaku-ngaku hak miara kana ieu pusaka. Barang dicepeng eta pusaka napel dina dampal panangan Bapak Nap kepala desa waktos harita teu tiasa dicanak nu nyepengna geuneuh pamenteuna wiwirang di tempat eta saparantosna disasaduan ku nu hakna nembe eta pusaka lesot dina tangan kepala desa harita kenging sataun jadi kuwuna di Cipeuneuy dugi ka taun 1803. Di tahun 1848 Cipeuneuy dihujanan pelor sareng bom tina kapal Belanda, malah bom anu ageng muragna di leresan SMP ayeuna, tapi eta bom alhamdulillah teu bitu kalah muir susuluduk jiga tapak singkal. Enggal pamarentah desa lapor ka Kacamatan Cadas Ngampar margi kapungkur mah lebet Kacamatan Cadas Ngampar desa Cipeuneuy teh. Teu lami sarumping anu ti kota ayeuna mah di gegana upami ayeuna mah tim gegana penjinak bom teh enggal bom diparios ternyata eta bom masih aktif, enggal eta bom dijinakeun malah tim gegana naros. Ari urang Cipeuneuy, urang desa Cipeuneuy baroga naon dugikeun ka ieu bom masih aktif henteu bitu. Saterasna eta bom digotong ku masyarakat dicanak ka kacamatan. Anu mawi kitu urang desa Cipeuneuy ngagaduhan kawajiban kangge ngamumule sareng mupusti ieu pusaka tiwangkid alam kapungkur dugi ka ayeuna tiap tahun dina sasih mulud rutin dilaksanakeun sapertos ayeuna nu disebat nyiram karuhun atanapi nyiram ditinggal karuhun. Sakitu riwayat pusaka desa Cipeuneuy. Sarupina eta riwayat pusaka desa Cipeuneuy anu dugi kadanget ieu dimumule malih aya di momolo Masjid Al Kausar desa Cipeuneuy. Dupi riwayat singkat makam Rancak Kuya anu tadi disebat alamat Dusun Nganceng RT 04 RT 01 RW 04 desa Cipeuneuy Kacamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang. Nami karamat Eyang Suryalaga, ulama di daerah Ciamis nu ngagaduhan pasantren dina zaman penjajahan Belanda. Kumargi dilarang ku pamarentah Belanda teu kenging nyebarkeun agama Islam. Dina zaman harita ulama nu kasebat di luhur ditangkap ku Belanda langsung ditahan maksadna bade dibunuh. Tapi ayat cahaya ti Gusti Allah anu nyorot kana salirana alhamdulillah tiasa lolos tina tahanan anjeuna bulan-bulan sakaparan-paran teu puguh nu dijugjug jog nya datang ka daerah Nganceng. Anjeuna mutuskeun bebetah di daerah Nganceng. Riwayat asal lembur Nganceng margi eta disebat nage makam Rancak Kuya. Rancak anu didinya panginten aya kuya
pinuhku eceng ganos yang ngadegen lembur ngababakan lembur disebat lembur nganceng. Di nganceng eta ulama ganti profesi teneraskeun kaulamaan di mata umum margi bilih ditangkap deui ku Belanda. Eyang jadi tukang debus akrobat di antawisna pertunjukan anjeunna kahiji dua nangka ageng ditepak ku anjeunna nana sapada harita jadi babi bagong lalumpatan dua nana di tengah-tengah penonton babi teh ditewak deui saterasna ditepak jadi nangka deui kaduana taneuh dikepeul-kepeul di kurungan ku batok dibuka jadi sangupulan bodas katilu main seuneu bangunan nu aya caket pertunjukan katingali ku penonton seep ku seuneu tapi saatosna disebrot ku cai tina baham eyang seuneu sapada harita parem bangunan anu katingali seep jang nyelek deui bangunan teu aya anu robih masih utuh teu aya nu kabeulem sareng seueur-seueur deui pertunjukan anu sanesna. Di sela-sela hiburan eyang netepkeun eyang tetep nungtun ajaran Islam secara susulumputan teu terang-terangan. Eyang direncangan ku Mbah Banten, Mbah Buyut Salun, Buyut Beukek kacarioskeun eyang Surya Laga jadi jalmi anu beunghar leuit parena oge ngajajar dina waktu sarita ilmu bedebus dugi ka uyut asli. Uyut asli teh duka bawona duka naonna lah kuncen dina tahun 1820 dugi ka tahun 1852 incu putu teu kenging teu diwidian neraskeun ilmu debus. Cakap sakitu riwayat singkat eyang Surya Laga Surya hartosna cahaya laga hartosna perang kenging cahaya Allah pertolongan Allah di zaman perang. Tarupina dikawit sejarah desa Cipeundeuy sareng situs atau makam aya desa Cipeundeuy nu bersejarah bersangkutan sareng desa Cipeundeuy oge sareng pusaka anu dimulai dugi ka ayeuna rupina sakitu riwayat singkatna anu kadugikeun tiasa kapedar ku simkuring kalayan kirang langkungna boh bilih aya anu menakan carios anu henteu kabahas ku simkuring mangga simkuring harapkeun lengkapi anu salengkap-lengkapna ku para sepuh atanapi anu pirajenan ngaguar ieu sejarah riwayat desa Cipeundeuy dupi eta makam nu disebat makam Rancakuya waktos jarah dina dinten Seren sareng Kamis nu bade jaro sayana gaduh abdas teras upamitos diijabah maksadna nu jaro ku Gusti Allah diijabahna sababiah jaroh kayang teu kenging ngadamel maksiat laksanakeun salat 5 waktu salat jenah tadi sataraskeun ku simkuring nami kos-kos nadi dugi ka danget ayeuna miara eta makom anu disebat makom Rancakuya sakitu nu kadugikeun kirang langkung ngapunten kasuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.